Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh di nadonging Sunda tangtosna anu genah mernah oge tetep tumanina. Dinten ayeuna simkuring sajam midangkeun deui neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-18. Mugi aya dongeng teh janten panghibur kana kalbo ge pang baberah kana manah ka paung daungu anu tos satia ngadangukeun dongeng-dongeng di channel Dongeng Mang Oleh. Yah, pamirsa supados teu kolong teu kana waktos hayu urang dangukeun sasorangan. Kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta ka-18 dinten ayeuna. Yuk, mangga. Si Jaka Suhanta main teh bari nyarenge ngomong kasih aduh anu keur diuk tapi bari muringis nahan ka nyeri sarwa nyareri gitulah awakna teh ku sabab beunang runtuyan panarajang ti si Jaka Suhanta. Kumaha rek ditoleuikeun wae eta kumaha ya aduh aing mah sabarana mah karonya aing teh ningali laing teh wah perkembangan ada eta getih susut meni sarararem gitu ada susut aku baju. Jeung si Jaka Suhanta mah teh bari sambung ngalelewe ngomong kos kituna dalang sajing alah getih aing goblok ada abang mahan sih cek si Ado gitu nate bari sempet-sempetna manehna teh ngaliek heula ka si Ojat. Aya nu diliek katampo beungeutna rada semu pias nempo ka deui manehna. Geus kacita yen si Ojat oge rada soak aya ningali kayan kos kitu mah. Anak buahna beak kabeh jadi patalukan si Jaka Suhanta. Sampai segitu ngaliuk deui si Ado teh ka si Jaka Suhanta bari pok ngomong. Tolongkan tentang tuh aing eleh. Tentang tuh aing can make gedog ya. Can make bedog. Anu nanti Kang Ojat. Cek si Ado sanggeus ngomong kos kitu na teh manehna tuluy cengkat nangtung bari nyekel bedog. Diceklan kulengan muka tungguna bayi rada soselontodan kalayang koloyong ka itu ka dieu si Ado teh maksakeun senajan sabaraha lama katampo fisikna teh teu mungkin lamun kudu nuluykeun deui galungan jeung si Jaka Suhanta tapi da emang kudu dasar boga sifat bedegong meureunnya si Ado teh sanajan mainna di handap angin eleh wawasan ku si Jaka Suhanta tetep maksakeun kusabab gengsi anu diutamakeun teh ngobrol anjing mudah-mudahan make bedog ieu mudah-mudahan make bedog ieu teu kasih goblok si Hanta teh kitu cegeran tos hatena si Ado bari manehna teh panonna sorot panonna mencrong ka si Jaka Suhanta. Aya nu dipencrong ku manehna nyerenge. Tapi henteu bari soraan, teu bari ngomong si Jaka Suhanta. Kitu we ukur seuri ningali kaayaan si Ado. Anu geus teu mungkin lamun kudu dituluykeun mah. Pemidana mah teu paruguh nangtungna teh si Ado teh tapi lila-lilaan mainna maksakeun mancuhkeun deui tangtunganna mesatkeun kuda-kuda bari nyeklan bedog di leungeun katuhuna kawas anu rek disabetkeun ka jirim si Jaka Suhanta. Dalos ya bedak ya bedog can dipake ka sia teurak sia beunang sia ayeuna mah sia
ngagero eta mah si Adul sanggeus kitu panonna ngadak-ngadak beureum hurung tuluy keluar haseup tina irungna teh ngadak-ngadak liang irungna ngagedean sagede kali cigal abag si Jaka Sohanta rada ruas oge ningali kaayaan kuas kitu duh meh lawan adu jajatena henteu kawas nu saacan-saacana teu kawas si Aceng oge teu kawas si Adul si Aceng ngejeng singkus ieu si Adul mah aya nu kieuan kitu cek pamikiranna si Jaka Sohanta teh tapi sanajan aya reuas oge angger si Jaka Sohanta teh manehna nenang-nenangkeun maneh duh meh manehna yakin pede dina ilmu silat anu geus diajarkeun ti si Tapak anu geus jadi guruna yakin bakal ngungkulan lawan adu jajatena anu keur disanghareupan ku diri manehna ayeuna. Oke. Tapi mah yakin mah kumaha, yakin bakal kaungkulan. Rek kumaha jurusna oge sok lah. Cek si Jaka Sohanta ngagerentos kitu lah hatena. Tekung sila sanggeus keluar haseup tina liang irungna si Adul jeung panonna ngadak-ngadak jadi beureum hurung bukna oge jadi ngadadak cocong ayeuna mah anu asalna semu gimbal teh sanggeus kitu curelat bari ngagero mainna teh ka si Jaka Sohanta iya sia tahan sia hakat gak jeleng eta mah sanggeus ngagero kos kitu curelat gancang pisan ngacurelat teh si Adul ka si Jaka Sohanta si Jaka Sohanta ningali kaayaan kos kitu manehna angger pamirsa tereuas ku sababna eta ilmu silat manehna diajarkeun ku nu jagoan anu ditayangan ku paguron Patrawali nyaeta Gusti Tapak ilmuna nu luhur ayeuna manehna oge sarua ilmuna luhur oge ilmu silatna ningali kaayaan si Adul anu narajang ka manehna rek nyabetkeun bedogna si Jaka Sohanta kalem manehna teh henteu soak teu melang teu hariwang komo sieun mah ampun paralun teuing kudu sieun mah justru ngadon seuri si Jaka Sohanta teh bari ngomong sok lah sok rek kumaha deui nah sok ditagenan rek jadi kawas siluman oge sok lah cek si Jaka Sohanta si Adul anu kur agak jeleng nyamperkeun ka si Jaka Sohanta bae rek jabetkeun bedogna eta mah dibari disubat sabet gitulah bedogna teh katingali ku si Ojat mah gerakan si Adul teh ganjang pisan tapi da anger ku si Jaka Sohanta mah katampona lalaunan teu gancang-gancang acan da ku sabab si Jaka Sohanta geus boga ilmu pangampang awak ilmuna geus luhur pisan geus sarua sababadan jeung si Tapak anu geus jadi guruna bedog anu disubat-sabatkeun ka si Jaka Sohanta teh lain akeuna mimituna mah rek disabetkeun kana bohong tuluy pindah sabetkeun kana beungeut tuluy rek disabetkeun kana beuteung tuluy rek disabetkeun kana suku tuluy rek disabetkeun kana dua leungeunna si Jaka Sohanta angger eta bedog teh eueuh nu keuna ngadon ngadarahar angin we bisa disingkahan ku si Jaka Sohanta fuk 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 fut fut eta mah sora angin tina bedog teh mikadengna dikasieun pisan lamun katempo kuno teu bisa kana ilmu silat mah tapi da ku diri si Jaka Sohanta mah teu masalah rek sora kawas kumaha oge nu penting mah lawan adu jajatan teh katampona anger lalaunan gerakan teh ku si Jaka Sohanta kitu nage si Jaka Sohanta ningkahan panarajang ti si Adul bari nyarenge kitu na teh bari kawas nu ngaheureuikeun sakapeung mah rada kawas nu ngigel si Jaka Sohanta teh
bari ditambahan meh aya senina si Jaka Suwanta teh bari cucuralitan ka tukang cucuralitan ka hareup kitu we gajeleng tuluy ngelok kitu we dicampuran ku seuri ti si Jaka Suwanta teh sakmoro mewahna beunang moro ada ya bisa goblok saya berperang saya iya lihat eta bedog disubat-sabetkeun gitu tapi angger teu beunang ka si Jaka Suwanta kalem we si Jaka Suwanta ningkahan panarajang bedog anu si Ojat nuker dipake ku si Adul nih henteu hatena soak atau sieun mah teu matak jadi kaku teu matak jadi ngadeg-deg malah bagi kalem bagi kadieu teh si Jaka Suwanta mah tapi nah lila-lila mah si Jaka Suwanta kesal oge maehna teh kusabab dumeh manehna kudu nyingkahan wae eta panarajang ti si Adul. Si Jaka Suwanta ngomong dina kaya nyingkahan panarajang ti si Adul teh maehna teh ngomong ka si Adul ya mah kudu ditakisnya hapunten pisan het cek si Jaka Suwanta sanggeus ngomong kos kitu belentrang eta mah seorang belentrang menit tarik katempo eta mah ku si Ojat di kajauhan komo ku si Adul bedog anu dipake ku si Adul tadi terek disubat-sabatkeun teh beulah pamirsa kawas anu saacana anu dibulahkeun ku si Tabak nu saacana mah ayeuna ge beulah ukur mah ditakis make curugna si Jaka Suwanta anjing bola ojek si Adul mah teh bari ngarandeg gitu teh reuwas dumeh pedogna anu tadi diinjem ti si Ojat ke kedugna dibulakeun ku si Jaka Suwanta sarua si Ojat ge cenghok ningali kaayaan kos kitu bari teu puguh nangtung gesang we ngoprot kumis nu rada bablang kecelakaan ku gesang anu ngoprot tina tarangna si Ojat bari kitu teh bari ngagerentes nempokeun kejadian anu teu disangka-sangka anu bakal kudu kalakonan 2 kali nampo 2 kali kejadian pedogna dibulahkeun teh bari kitu teh bari ngagerentes si Ojat teh anjing kemari aku batra balik tadi rusak anjing goblok anjing gitu cek gerentes jeung gerendangna si Ojat nempokeun kaayaan kawas kitu bedogna anu jadi beulah ku si Jaka Suwanta. Si Jaka Suwanta nempokeun si Adul anu ngadon ngalandeg teu nuluykeun panarajangna ngadon reuwas ku sabab bedogna anu tadi dipapake ku manehna teh dibulahakeun ku si Jaka Suwanta adon nganupun nyekel gagang nahung ku si Adul teh ningali kaayaan kos gitu si Jaka Suwanta teh seuring agak-agak kasih Adul anu celawak bari panon pas anu arek coblok tina wadahna bulan deui apunten pisan Ojat ieu beunang maneh atuh dah capek atuh kudu nyingkahan wae mah gitu cek si Jaka Suwanta
jeung sarikeuna teh ngomong teh kos kitu. Si aduh teu malire maena teh. Kana omongan dia si Jaka Suwanta kos kitu. Ka manehna jeung ka si Ojat. Anu keur dipogoskeun ku si aduh teh. Eta badog teh bet bisa jadi bulah deui. Padahal mah eta badog teh seukeutna seukeut pisan jeung kandel teh. Jeung wah mantep lah. Geus disangkakeun ku si aduh teh bakal motong-motongkeun awakna si Jaka Suwanta. Tapi lain ge bisa ngacincang awakna si Jaka Suwanta. Geningan ngadon dipepeuskeun deui. Kuno kadua kalina ku beda jelema. Ku lawan adu jajatena anu harita lawan adu jajatena teh teu bisa kana silat-silat acan. Ngakuleng wae teh. Palagog, kita loikan mah, goblok. Cek si Jaka Suwanta mah teh. Nanya kaos kitu bari ngadegungkeun kana tarangna. Si aduh ku dua ramona. Sanggeus didegungkeun kaos kitu, si aduh ngiceup. Bae sanggeus kitu maena teh ngadar maena teh. Pok nembak ka si Jaka Suwanta. Tolong lagi. Pedog jadi kieu anjing, aing kudu tanggung jawab. Anjing. Siapa kayaknya ngepedog? Belageun pedog kieu. Aing tanggung jawab goblok. Anjing. Goblok anjing. Heh, sugan. Sakan nu makena. Nya, lamun tadi balakeun uing nu beunang sablegog. Ulah make barang-barang anu ngabahanyakeun atuh. Weh. Sia teh atuh. Buru rek mah tolongkeun si goblok. Geus atuh aing kitu mah. Geus ya, tarima. Jebrot. Sanggeus si Jaka Suwanta ngomong kaos gitu. Si aduh teh peunang runtuyan Panarajang deui 4 kali, beungeut 2 kali. Dada turup peuteung peunang ku tenggelan ngan ku hiji leungeun, ku leungeun katuhun si Jaka Suwanta unggul. Aduh, gosi. Waktu nasib ieu mah euy. Pamirsa. Sep waktosna aduh. Cag urang teu heula ngeunaan Jaka Suwanta. Episode 18 dinten ayeuna. Hapunten pisan kana segala cariosan simkuring anu seueur keneh lepatna. Hapunten pisan. Maklum simkuring mah tuh amatiran pamirsa. Ulah disamikeun sareng anu senior ya. Hatur nuhun pisan ka para subscriber channel Dongeng Mang Oleh anu tos satya mancong ngadangukeun dongeng di channel Dongeng Mang Oleh. Hatur nuhun pisan ka sadayana anu tos ngeri ngarojong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.